Tikawit Kang Raka Yudhistira Wahidep Raja Amarta dugi ka Tuang Rama paman Arjuna Nakula Sadewa ayeuna teh parantos sasatna 13 tahun nampi hukuman ti Kurawa anu 12 tahun nyaeta prak-prakan di leuweung Kamiaka anu sataun ayeuna diamur anu duka di mana ayana jeung kumaha nasibna bujang hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan di mana ayana telewode tina ngalangar pelaturan ngalangar kana skenario margi Tuang Rama pangna nampi hukuman ti Kurawa teh teu kirang sareng teu langkung tina teu sapira main tina judi nyaeta tina gubruk main dadu antara Pandawa jeung Kurawa. Pandawa diondang ke negara Astina ai diondang teh nya diajak main mimiti tina duitan tina sarebuan nepi ka ratusan ribu nepi ka jutaan nepi ka miliaran nepi ka negara Amarta diborohkeun kana main dadu atuh proses ka laut anu akhirna negara Amarta diborohkeun kana main dadu da eleh teh dilicikan ku Sang Kuning didinya Pandawa masrahkeun kerajaan masrahkeun negara Pandawa teu RT acan pangkatna taya teh sawatara tina saeutik tina teu sapira tina ngicip-ngicip barang anu teu sapira anu dilarang ku agama jeung dari agama kapan sidik ari judi teh ceuk negara teu meunang ceuk agama haram dar dipigawe nya atuh puguh cilaka anu ayeuna Pandawa teu boga negara malahan geus teu RT acan pangkatna oge jadi budak bulian mun bulian teh mah nya hasil gempungan sarerea bisa negara Amarta dipulangkeun deui ka Pandawa tapi Pandawa teh kudu meunang hukuman heula kudu cicing di leuweung Kamiaka 12 tahun kalayan ditamahan sataun kudu nyamur dina eta nyamur teh ulah kapangih di mana kapangih keur nyamur maka Pandawa kudu balik deui hukuman kana 12 tahun karena dietang-etang dugi kaki wari nyamurna Pandawa teh nyaeta mengukur sasasih deui taku kituna Purbakesa ulah ayeuna mah urang sasadiaan da mulihna Pandawa teh moal ka mana lintang ti ka dieu da puguh geus teu boga nagara moal ka mana deui pasti ka dieu urang tatan-tatan sadiakeun tempat anu laluasa sayogikeun katuangan anu bergiji anu raraos sakumaha karesepna Pandawa dawuh paminten kedahnya yogikeun ai pais tongkol mah iya jeung lalap sambal we da puguh eta spesifik urang mah iya
kabukti jeung karesep selera bangsa urang mah kitu we lauk asin nya lalap sambal ulah sote make ajinomoto sabab ngandung babi nya Aida starata maraja astina ngahalalkeun teh kana ajinomoto teh. Oda Aida starata mah teu neuleuh teu nyahoun mun. Ieu. Kitu. Tah kitu kasep hapunten moh. Naon rayi bade neuneun ka deudeuh nu dakanya ku carita kanu jadi anak da teu asa ka anak emoh kaula teh asa ka anak sorangan we da milu ngasuh milu kageuleuhan kakeueuhan kaompolan kaeean ku budak teh timimiti diakon-akon make jeung ngompolan sagala di datongong emang diongklet-ongklet ti lelemet. Komo eta inget keneh emang mau basa ceurik hayang keleci jeung panggal hayang balon baheula keur budak teh malahan hidup Yuswa 3 tahun satengah masih keneh amay-amayan tali ari-ari margi teu aya pakarang anu teurak di dunya kana eta tali ari-ari anu temahna hidup di bon ka sawarga pikeun ngarengsekeun pacogregan di sawarga nyaeta pemberontakan anu dipimpin ku naga Persona di nagara Giling Wesi anu akhirna hidup dicetrok ku naga Persona temahna hidup digemleng dina kawasan di muka dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana anu kiwari hidup jadi hiji pahlawan negara Pringgandani Gatot Kaca is the hero of Pringgandani numatak hiji pahlawan utama dina waktu ayeuna 3 tahun satengah kapungkur Yuswana parantos aya jasa ka urang sawarga tapi noda marayi ngan kade hampura mangkasih mangga teman dia jeng-jeng fatwa di salina pandringan punten maksa dak kewajiban larat hampura cu mang teh dek milu ngaharewosan kana batin hidup neuneun kadeudeuh nu nakanya nitip kasih ku jalan carita we mang madai harta mana mah da puguh hidup teh sagala aya salieup teh tahu gaji panggedena kaku kituna kade ulah boga rasa ieu aing uyah kidul ulah boga rasa ieu aing panggagahna ulah boga rasa ieu aing pangaingna di sakolong langit tapi cing inget ari manusia teh nyaeta cu dibatas umur di waktu napas aya nu ngalas umur oge nyaeta di waktu ari urang salaku manusia sanajan sakumaha gagah perkasana oge aya nu leuwih gagah sanajan manusia sakti aya nu leuwih sakti sanajan manusia pinter aya nu leuwih pinter jeung aya nu kagunganana jeung urang ieu hirup di dunya teh malila da ukur samentara urang teh bakal mangihan hiji alam anu panjang negara tunjung sampurna alam anu tara kaselang-selang alam padang poe panjang alam nutara kaselang nyaeta ngaliwatan maut nyamok bener ari manusia teh bakal aya balitungan nyaeta pagawean di dunya engke di yaumil akhir sababura mah beda jeung sato sapertina anjing buduk di jarian paeh nate nganukur samet bilatungan tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung hiji balitungan anu tangtu
anu bakal dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan. Anu mawi ulah pada ngicip-ngicip pada kesalahan sanajan sagede siki sasawi bakal aya palitunganana. Gatot Kaca jago, Gatot Kaca sakti, Gatot Kaca pinter. Ya, di mana geus dicabut umur di ala nyawa kuno kawasa, rokrak disebutna, bangke disebutna. Di mana? Sajajar tah jeung tukang beca maot teh. Sanajan ayeuna Gatot Kaca jelema gagah jelema sakti. Sok bandingkeun di mana hidup parantos maot, hargaan keneh bangke pedak jeung tibatan bangke jelema. Leres. Bangke teri mada aya nu meuli. Sanajan bari leutik. Ya, tapi coba lamun dagang bangke jelema. Sanajan pangkatna jenderal tong boro make kudengen-dengen ku anak ku pamajikan jenderal di mana geus maot ceuk pamajikanana secara tidak langsung diusir ti imah, silakan bapak pergi untuk selamanya. Jajab nepi ka lawang kubur ngaguh ceurik anak jeung pamajikan sabulan 2 bulan 3 bulan nepi ka sataun aya we anu ngetrek pamajikan urang teh aya nu ngetrek tuluy pamajikan urang bogoheun dikawin batur imah ladang urang ladang usaha teh nyaeta dipake hees kumaru. Ya, di mana? Tuh. Sabulan 2 bulan 3 bulan ditinggalkeun maot kurang pamajikan aya nu ngapelan haji udung. Tuh. Di mana? Ulah sabab dina waktu panggih mah nyaeta cinta antara salaki jeung pamajikan bapak keur bujang inung keur lanyang. Duh, nepi ka dunya teh asa nu sorangan. Mangga fungsi bobogohan jeung nu budeg. Aya ta nu budeg teh dina inung sukuna teh aya kutil. Ari ceuk mang teh neng eta teh kutil dina sampean teh sanes cenah Kang naon atuh kutil. Marukana meureun mang teh nanyakeun kereta api meureun. Lain ka alamat pembukaan teknologi. Tuh. Tiba. Numawi mangkahad. Tuang rama anu ayeuna nyaeta nebus dosana ku jalan narima hukuman 12 tahun. Ai Kurawa mah teu katebus dosana tina judi teh ayeuna keur mewah-mewah we. Biasa pejabat kabeh marani uap ai rakyat mah hese ngahuap. Imam Dastarata Raja Negara Astina bari jeung teu ningali. Sedangkeun sekramalan kolot lamun ieu negara dirajaan kudu teu ningali cenah bakal Bratayuda ai Brata teh dulur Ayuda teh perang buktina we di Astina mah geuning ayeuna teh dordare para sehat. Kunaon atuh mah keur diparili. Tah eta nu macak teh. Ya, gimana? Ieu teh lantaran urang Astina teh ngalangar kana pelaturan, sedangkeun jeung tina pelaturan ari ngajadikeun pamimpin teh nyaeta anu sehat lahirna, anu sehat batinna. Sehat rohanina, sehat jasmanina, nah hadi jaraneun. Di mana?
daya majigana lain dasarata anu teu ningali anu teu neuleuh mah nu milihna negara roblong. Ya, dimana dalam diukurkan ku masa maloba kene tuang ibu masa teh kapungkur teh dasarata mengasyaut teh masa teh tuang ibu pada nyentek mah tuang ibu teh manya teu meunang awewe jadi pamimpin teu meunang ulah so teh jadi imam awewe mah ya dimana tuh paman hidup anu kiwari jadi ajian hidup nyata Braja Musti, Braja Yukapa, Braja Lamatan, Braja Denta, Braja Wisesa kabeh ulah hujat ka tuang ibu ulah jadi raja masakna Braja Musti loba tapi melalui loba tibatan tuang ibu dimana dijajarin nu mata tuang ibu mata loba omong jempewe sabab naon datang tibatan kudu cekcok mari jeung mata pipasian mah meuning jempe ge ibadah tibatan loba cekcok pipasian sabab naon sedikit bicara banyak kerja ya dimana nah gitu ayeuna das di negara astina loba nu parasea das taratana ka itu anjeuleung-anjeulungan ulin leuh lamun kadeuleung mah henteu ya dimana malah hanya bakota ge cenah ulu ya kereta api Indonesia gitu hidup mah kade bisi diparangkeun hidup dipercaya jadi pamimpin nyaeta kudu ngaheulakeun keur kapentingan negara jeung bangsa oge nyumponan kana janjina lamun teh mah hiji pamimpin lancalin ciluncat mulang udar tina tali gadar cilaka nu model kitu bakal pada ngahujat ku rakyat sedengkeun ayeuna mah zaman transparan sabab naon sabab kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat ngan ieu keterbukaan ulah disalahartikeun ulah salah kaprah di mana keterbukaan teh solidaritas teh ulah disalahartikeun coba lamun eta solidaritas diarahkeun kana ngawangun gotong royong kerja bakti jeung sajabatna ieu mah solidaritas teh paloba-loba masa kadon ngahujat ngarusak pangwangunan anu geus aya eta teh teu etis nepi ka ngayakeun tindakan anu anarkis pan era ku urang deungeun mau datang provokator dari abring-abringan dengan dalih jihad fisabilillah bari ngarusak bari ngawut-ngawut tempat sedengkeun pangeran tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi kade nuhun paman hapunten nemok hapunten tenang purbakesa kewajiban kolotna kitu kuduna kanu jadi anak tah kitu tuang rama parantos 13 tahun ka 13 tahun dengan ukur sasasih deui di mana eta ayana kitu kasih jadi purwaku ibu dihaturanan linggih kewayahna bae tepangan tuang rayi Raden Abimanyu anu aja di negara Dwarawati aenya tuang rayi teh parantos garwaan pangka putrana Prabu Batara Kresna Kakang Batara Dewi Siti Sonari cing atuh kaitu bari tepangan kaitu bari gerak badanten naha tuang rayi Raden Abimanyu parantos apaleun yen Panawa teh sasasih deui nyamurna ngan di mana ayana duka
abus karena tatarucingan duka teh teuing kepangan tuang ngerayi ka negara Dwarwati kasep ujung hiya ka pulut marganing tanaga larapati kasangakeun ibu kinten-kinten dinten ira putra Gatot Kaca kena lumamba ayeuna kasep ayeuna cu da isuk mau kurang tebalik pan mawa idangan iya di mana ayeuna PK itu ya ujuk sumaga mudah-mudahan baik angsa termosa saja mudah-mudahan kasep karunya sialo jeung Jibruk jeung naon eta nya ge kasebut ieu budak teh kasohor jago gangas hareupeun indung manepika lir satabana ai sata teh hayam ai bana ngulun lir hayam rek disabet ku heulang ngeluh lir kapas kahujanan tungkul hamari teluk dan jemah dari Mang Sabda ajrih ningali pamor tuang ibu sanajan anak nungga bejana cenah ari anak nungga teh kudu diruat si horeng heueuh nyaeta dikuatan aing ngaruat teh asa tidak kecap kuat kudu dikuatan rohanina dikuatan jasmanina nyaeta kiai jeung ajengan anu kudu ngaruat teh mentalna heula dibobok cenah bejana ari anak nunggal mah kulantaran sok diogo teuing sok bedegong minculak kumaha adat tapi ieu mah teu budak teh jujur ongko ieu sanajan ceuk batur cenah nepotisme arimi mah nu dijadikeun pahlawan teh Gatot Kaca we anakna ieu ai nepotisme teh aya dua alternatif nyaeta positif jeung negatif anu teu dipikahayang nepotisme ku rakyat teh nyaeta ngajadikeun anak ngajadikeun dulur ngajadikeun baraya bari jeung lain ahlina oge matak ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa ta eta nu teu dipikahayang ku rakyat aya kitu masanajan bari anak ari ahlina mah dina widangna bari jeung matak nguntungkeun ka negara jeung ka bangsa bari nyalametkeun nya anu nu aya gimana rupina bade ayeuna putra Gatot Kaca ka negara Dwarwati nepangan dua Batara oge Abimanyu nah di mana ayana Kangjeng Rama ayeuna tah kitu marisakan tenan karoskeun ka Raka Batara Kresna ka Wahida karoskeun dina gambar lopian ayeuna mah kagungan ogan songkala bakal katingali di mana ayana Panawa jeung kumaha nasibna ayeuna rampung kau tutas pangandikeun Gatot Kaca selamat di perjalanan. Kalau pagel pecu didoakeun kumang ya. Warga negara mangka priatan jeung hati-hati bisa siku silulung lagakeun sana mau ngamuk gajah mata mentas supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan